Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda halaman 17. Tadi halaman 17 aya temana nyaeta tanda baca. Jadi ayeuna urang diajar tentang tanda baca. Naon sih tanda baca teh? Coba ari tanda baca teh gunana pikeun urang ngarenghap waktu maca. Iraha kudu ngarandeng jeung iraha kudu eureun. Gerak nih contohnya ya. Nah, jadi tanda baca itu tanda-tanda yang digunakan untuk pertanda kapan kita harus tarik napas, kapan kita harus buang napas ketika membaca ya. Kapan kita harus berhenti ketika membaca. Nah, adanya nanti di sini, pelajarannya di sini. Jangan sampai nanti yang harusnya kalian berhenti bacanya malah panjang terus. Gak berhenti-berhenti. Nah, yang ada malah jadi engap ya. Malah jadi teureun-eureun nanti ini sendiri, bingung sendiri kapan berhentinya. Coba cara baca yang ini gimana? Ya, nomor 1 ya, yang ini. Kunaon cing ningal. Nah, gitu. Kunaon, ari kunaon mah ari pakai tanda nanya ya. Biasana nadana rada nada tinggi. Kunaon cing ningal gitu. Terus nomor 2 na. Gusti naha bisa kieu. Kuku jempol sukuna enjang nyunghid getih baloboran. Tobat gitu ya. Aduh, maaf ya, ini banyak motor ya, suara motor. Nah, dina kalimat di luhur aya 3 rupa tanda bacanya eta tanda pananya, ini tanda pananya, tanda penyeluk nih, penyeluk ya. Jeung tanda titik. Tanda titiknya ini. Lanjut. Tanda pananya dina kalimah kahiji kunaon jeung kalimah kadua Gusti naha bisa kieu dipake pikeun nuduhkeun pananya. Ari kalimah pananya teh gunana pikeun nanyakeun hiji perkara atawa naon wae sangkan meunang jawaban. Jadi namanya tanda tanya berarti digunakan untuk menanyakan sesuatu sehingga kita bisa mendapatkan jawabannya. Tanda penyeluk. Dina kalimah kahiji cing ningal dipake pikeun nuduhkeun parentah jeung dina kalimah kaopat tobat dipake nuduhkeun panyeluk. Kalimah parentah teh gunana pikeun marentah hiji jalma sangkan milampah pagawean nu diparentahkeun. Ari kalimah panyeluk nyaeta kalimah nu digunakeun pikeun ngabrehkeun sora bituna rasana. Misalnya nih ya, kalau tanda penyeluk itu contoh ininya apa gunanya? Yang pertama itu untuk memerintah. Kalau memerintah nyuruh ya. Kalau nyuruh itu pakai tanda seru. Terus ada lagi tanda titik. Dina kalimah kedua. Kuku jempol sukuna enjang nyunghid getih baloboran. Dipake pikeun nuduhkeun wawaran atawa berita. Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu eusina ngawawarkeun atawa mere beja ka batur. Kalau tanda titik digunakan untuk memberitahu berita ya. Memberitahu. Kalau memberitahu ngasih tahu pakainya tanda titik. Kalau mau nanya pakainya tanda tanya. Kalau mau memerintah pakainya tanda seru gitu. Ini tanda bacanya sekarang kita belajar 3 aja, tanda tanya, tanda seru, dan tanda titik. Sekali lagi, kalau untuk tanda tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu, kalau tanda seru untuk memerintah, kalau tanda titik untuk sebagai akhiran berita ya, ngasih tahu kalau tanda titik.
Coba yang ini nih, yang nomor 1 sampai nomor 10. Di perpustakaan mah buku bacaan teh lengkap. Pakai naon? Tanda tanya, tanda seru, atau tanda titik. Lihat kata-katanya, dia lagi nanya bukan? Atau dia lagi memerintah bukan? Lagi nyuruh bukan? Atau dia cuma ngasih tahu? Kalau ngasih tahu pakainya tanda titik. Nomor 2, cing, uah pangmacakeun surat dan pangmacakeun, udah ada pangmacakeun berarti nyuruh. Pakainya tanda seru gitu ya. Terus nomor 3 sampai nomor 10-nya dikerjain ya, yang ini yang dikerjainnya ya. Ini minggu ke-6. Nah, nanti kita belajar yang selanjutnya. Sekarang sampai sini dulu. Kita cuma belajar 3 materi hari ini ya. Dari tanda baca ada tanda baca, tanda tanya, panyeluk, sareng titik. Terus nugikeun ka sakitu wae. Mudah-mudahan manfaat ya. Kalau yang kayak gini, yang tanda baca ini harus kalian bisa. Soalnya ini akan berkelanjutan ya, sampai kapanpun kalian belajar, tanda baca ini akan terus digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.